kemah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih nage dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy adu dalil adu argumentasi kekuatan ilmu ternyata kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curug ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an besinya ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haji kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaon teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman
beki kuat iyalah murahna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeunna bae ja baheula mah baheula sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadu kotok wajar sama kos kitu mah mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar sama ieu tetap urang hayang rapi urang hayang salamet anak pamajikan urang hayang salamet tatangga urang hayang salamet babaturan urang hayang salamet ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi segala mabok segala naon tah ku nafsuda Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tah ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju milu ka batur tah nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting hudang ki SD aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ge kasih ya jadi eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu malah maki ina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawah asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji ua ngadenge kamane di miati sok mingguan ya ua dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai kudu kitu ngaran jadi bebeneran tah nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ke seminggu us beres ua eleh damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh wae kolot ya teh bodoh-bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teh makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap bae tawadu
Aduh. Tah, jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kukumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kufar Quraisy mboga iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana keulan sabiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleuk kan aing neuleuk ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh ban sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah gak didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an wow hiji ayati ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau sikap pangeran lah daripada iman ke Muhammad iman ke Al-Quran tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjing nunuduhkeun kana kiamat nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atau aing badaekan kene datang karena saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ani gara aing daripada daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl.
padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun bi jaziratin, di jaziratil Arab. Ini jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh puang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup tu eta mah poharan dukon eta mah. Datang ke poe sadunia poe ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluy samsi min magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan. Tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal ti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon. Fon teh naon kira artina? Tuh, siamanya hobay kan. Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Dumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhir sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah dican ditita irtabi urang parje balik deui dina hiji eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud. Cak Allah hudang. Aya geura balik deui. Kitu beta. Masyaallah teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe
henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gharabat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh jeung Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka tilu poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarna mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi kan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris di perangan bakal kajian kumaha ge pokoknya biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos ge kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riweuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat
jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh, nusok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu baber. Hese nyarita urang, ribut, nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Kayak bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Buru Pah teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai. Lha kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui. Geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh? Mantap geus we pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah. Kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar ge dinya. Terus mantap ku dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas, cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh
tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari ge sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae ge sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyatnya sanu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal, dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia, naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari mah ngridit-ngridit engke mah hayang naon sia? Mio. Puh, mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum, heuk Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang hakina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak. Eta lah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun. Allahu Akbar. Pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna. Allahu Akbar. Teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikeun, wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal. Kakarak. Begitu mana salam dicekel, ditanya manis bu, teu daek ngajawab. Saha ngaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun ente dajjal, ente Mahdi. Teu daek. Kakarak make subuh, wallah ente Mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuangkan. Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu ashabul kahfi. Wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bararebu tahun atuh ti zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah dibaturan si hade juri ge mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini. Wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Elehlah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian
eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan. Aya pangeran urang usaha urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi samarah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing Rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kanjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kanjeng Nabi sapan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maraot maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui Belah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar geus sagede kieu cak Kanjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar swagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ini ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kanjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh kapalna aya keneh kapalna mesin deuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian
bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Ku hari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Ya, raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapangi ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araray loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ge pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel maot ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia kafir sia ge dalah tarang sia sia kafir, sia ge, atuh kafir kabeh. Tah, tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa, lalaki kurang. Tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Tah, lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, deui. Zina teh kuari makan masih kena di kamar, masih kena di kontrakan. Eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok. Ieu hayang itu dibuka sleting. Beres. Geus eta. Geus hayang beres. Percis kos kotak bae geus beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus bae dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya. Geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomong na jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah. Kakarak summa tulu usyamsi min magribiha. Kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj. Kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kangjeng Nabi. La taqumus sa'ah mual waka terjadi kiamat. Hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh
urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaatna kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys ono beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna nu boga nasa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang wahe kiai nu aya di ditu wahe opat kali neu kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jak geus ki ayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang eueuh nu handal eueuh nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika
Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, kayak dibongkar. Nah ini mah cerita singkat nah bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neku bahanteun, bakal jasa. Nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tuh mau baduy terus kau nggak lembur nulaan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asalnya ho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan nges rek kumaha coba ya lalakona nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh, mas 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujung kelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyala tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada haril asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu teh iman ka anjeun teh iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal imam muntazirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna
nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pandang karak nah kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakian teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Mata geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon banda mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon banta kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang teh pan aya 2 malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun ceuk aing embung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres ta eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala
taziru wizra ukhra la taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul ini sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna pugu ai ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa ta eta keur carita babawaan bekos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemlekeun ka urang dosa urang ditemlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus joh jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh 1 hektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun kanyana ger mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna
cek Kangjeng Nabi manil muflisan nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantak ngeunaheun urang malamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna wa anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakitu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah
marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh, nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasilikeun. Tah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Paje. Kana si Rudin kemah bangun tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasinikeun. Itu batur ke pasini. Ulah menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ke segala rupa Allah. Ye sakedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing hanjaka teu kosia we ki. Ye, kuari si hanjaka. Baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke mah bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30. Tapi 11:30 ge lumayan kene sih, endog-endog bae mah meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mantak bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaula ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara neuk dikacrukeun, neuk dicilakakeun. Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah deuk gabereskeun eta negara. Statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram, milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh. Adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos kitu pan. Kos kitu teh kajenting halangan ku kumaha ge moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe, endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna eta. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gua ledeng. Ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh tinggal ki pudeli be empot-empot tanah. Aing kapanggil ta moal, tenang pun moal pun kalem bae. Aduh, masyaallah lainnya na bae loba. Tuh kan? Yes eta. Asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu. Cak Kangjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna.
nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ye kanu lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul oh bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu imam memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan tok wari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kukumaha ge aya kepentingan kajen kukumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab ta ieu kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu
indah gak? Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hajar personalia hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubud ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia asan urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kan wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal aing mah kana kadeuleun dak tolol tah panjang we
eta satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sakiru Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beton ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babariasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah akuarium mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri ka lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeketkeun Allah deket jeung Allah miceunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta
diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantap jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua gawan disapeker ngizin mesti lo ngaji masalah nanyana lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ke pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah letang hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata teh masyarakat luar biasa
indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang be mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya we cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai tewauh jeung leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae sia sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunana sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deui kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum masyaallah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masyaallah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudna liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae
senang pakai ibadah, ekernya na lemah ibadah baik, kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan, wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana, baheula keur susah kuari keur senang, beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat, beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai, beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ya, lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim. Lamun maksiat bae bakal diberena Sari'ul Iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar. Bentak mata hati urang, diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib La ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe.
الله 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 لا إله جبريل ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير ركب عتيد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب